mana liar ah ke RT suka naik duitan ya menang bantuan bukannya coba motor ya gue raya semah deh ke gedang mana Teh. Mana gitu ya orang kira-kira yang sampai duitin ya? Aduh kemana teh? Gedeng-gedeng. Ulang kado ngasih Alek atuh, haji. Ayo orang sampai duitin lah. Atuh ayo. Lumayan pantok aing geus tengok hese dicokot nang di teh. Naon gitu? Biasa, atuh bahasa. Ayo. Tah, bawa motor aing bawa. Kemana teh? Kemana we aku ditatang eta? Keburung teh mah nu mana? Anu mah teh mati eta. Kene teh. Kubuhan teh atuh meureun. Balat samanta teh standarkeun heula eta na itu tuh cokot tuh. He. Tuh standar lah heula angkatkeun. Turun teh. Memang motor saya teh. Iya. Coba turun. Ayo, ning lempang Kalau mana yang mah serangan kayak disaung berada. Jadi eueuh si Alek eueuh. Iya mah. Anjir, itu pengen si RT. Aduh jeung si Aep. Aing coba buka hutang deh, urut KTP can dibayar. Iya mah bahaya ya bung teh pasti nagih ya kain. aing pura-pura teh nyowe Ada siap pada gongpan aing teh dulungan siap itu salah itu boleh buka hutang. Siap pura-pura teh aduh tungguan seditinya jagaan besi masuk kabur wae Benar teh. aduh ada sih ya kalakan nyumput wae di kalakan kunaan sih kikiran ca Lain teh, iya teh. Udah kumanya. nyas ingat sih bukan naon kain Buka hutang urut KTP. nah sia tuh kira teh pola catatan nah tuh sia tah Nah, ayo jadi ayo kemangan kieu teh. wah tuh pan badan sama melo Aduh begitu kamari mah da asal lain sakieu atuh teh. Ieu perilaku kemang nam nikah bengkak kieu teh. penting apa aku masih boga hutang tadi 1 juta 1.000 kenting ku yang di bonus 1.000 berarti saya boga hutang 1 juta di arek main seberapa duit ayeuna Lain teh. Nah, bisa jadi 1 juta kieu. pan saya ngieuna 12 tahun yang lalu memang 100.000 kan semua teh dibayar-bayar wah aing atuh jadi 1 juta ayeuna terus naman Terus ieu mah cara rentenir aya cara nama beureun teh. lain rentenir ngembangkeun uang masyarakat aing mah Ngembangkeun sih ngembangkeun teh, tapi kitu cara nama salah beureun teh. kan sama tuh ya bayar cicil kumaha atuh. Sabar lah aing mah saya boga sabaraha duit ayeuna mah kieu orang bere karinganan saya boga 1 juta aing boga keur di hari raya ieu aing mah keur teu boga duit oge lah geuting arek sodako dina 1 juta jadi gope we kajeun Lah itu ieu boga sakieu na ge teh beureunan. nah sia kebagian orang beli bakso di ditu Nah, ini lihat gaji daripada mungkin lila mungkin bengkak kemana Atuh merenang. pasti itu dibayar mah tempo nya sabaraha duit mung eta nempo sakieu ge Iya mah aduh teh. baraha Sakieu mah atuh kumaha gitu teh. Mahe gitu teh. baraha 2.000. Oh 2.000, oh serek nipu. Buku aing mah aing memang aing apa kan duit kan aing pahili wae nu kieu teh. Ting 2.000 ting 200. Cek saha 2.000 teh. 2.000 ge di dieu. Bari tambahan ka dieu jadi 4.000. Ditambahan deui ka dieu 2.000. Jadi 2.000 teh jadi baraha coba? 8. 8.000. Heueuh, Bos. Bener tah? Bener tambah kemarin Tambah 2.000 balikeun deui 2.000 jadi 8.000 cek saha 2.000 Berarti hutang saya teh tinggal tah ayeuna dibayarkan dia 8.000
Berarti tinggal sasana. 492. Heeh. Kajen. Berarti geus lah kajen. Berarti tinggal sasana nama teh. Yang awas sih lamun isukan saya mayar. Nah, gimana jadi lagi ngabengkak kade. Lah sarua kena kata dah lamun penting aya anu mayar. Deal. Salaman gitu cium tangan. Astagfirullah. Ya Allah, aing teh pan aing teh boga warga aing teh ete kunaon aing cium tangan. Ku haji wah. Oh, Tapi urang di tanya deui duit sabaraha tah. oh nya, Itu masalah bener. salaman onam heuh. Heeh. Teuing lah. Tadi kan 8.000. 2000. Ah, si Aji. Tadi gitu lu kumaha? 2000 ke 2000 8.000 ge ah. Wah, bener si Aji mah. Teh gede yuk. Aduh. Si eta balik deui anjir. Mun nyahoan aing ngelompat ya beuh. Teh, urang teh. Teh. Ate kunaon itu? Barga ka ditu. Udah naon itu ka ditu? Tur. Teh, Teh. Ya ke mana, Teh? Kapan si Supri? Tadi itu Bang, Supi nya ka ditu. Tadi makan itu. Tadi tuh, teh, heeh. Oh, aing salah kan itu ah. Ya, Bang, tinggalannya kan. Bang. Cek. Asa itu. Teh. Balik deh. Supri, sian, astagfirullahaladzim. Cek balik. Jangan aing mah. Ya aing saya kurang lompat. Yang lompat teh latihan di suku Iya, teh lompat. dengikeun. Sia teh 8.000. Jadi kita 2.000. Pantat kita 8.000 teh. Wah, aing ketipu ku sia. Ieu mah 2.000. Sia ngitung iya jeung ieu. Ke 2.000. Aduh kumanya. Lah kieu we atuh teh ayeuna mah. Kan eta aya sasana keneh heuh. Bayareun kumaha lamun nangan si Haji lah ayeuna mah urang Oh, dunungan sale. Heeh. Aing ge emang ngarek kasih eta. Kitu we. Urang usugana perpanjang KTP atau kata STNK cenah Heeh. jieun patayo. Bener. Sekalian ka palangka itu teh. Bener. Sekalian jadi siapa tahu orang ge menang duit ti si Haji, pan manehna janji arek mere THR can mere. Ah, bener. Dibayarkeun lah kana eta. Geus sia teh lah, Bro. Cak, awas ieu. Awas ngan saya urang kabur. Oh, mau ate lah, Bro. Gampang. Ayo. Teh tinggal atuh. Aing mah Alek eueuh mudik. Mah aing meuli baralak kieu. Heueuh da di lockdown teh ya aing mah si Alek can bisa ka dieu. Nih. Baralak kieu Gusti Nu Agung. Aing mah heueuh aing kudu neangan si Supri kemana si Supri yeuh. Jadi beri THR ku aing. Aing beri luntang lantung we yeuh. Kaluman aing mah. Aing gaya aing yeuh ayeuna mah yeuh. Anang selebaran meureunnan. Kudu make kacapanon aing mah. Mangmelikeun budak ieu kacamata. Si urang can heula. Si Aji. Salah. Kieu meureun. Gak aing gini yeuh. Aing kudu pamer ka si Supri yeuh. Pri yo. HR ka sia yeuh. Si RT teh ka mana cenah lila amat. Oh, lila deh, ya mah. Arek papanggil jeung Haji ge meni kudu balaga kudu ganti-ganti baju aing mah. Saya jeung artis wae. Oh iya. Sok keren gitu mana nya lila. Wes aya 2 jam nungguan di dieu tuh. Macan bijil-bijil. Budak di mana kitu yeuh? Tuh geningan. Arak bijil. Oh, ieu mah. Biasa. Kita tadi. Gaya 8. Paling mau atas. Sugan heula duit. Bener. Baju ganti. Si eta si Haji. Haji. Heeh. Ingat sia boga hutang keneh. Heueuh lah ke gampang. Beuting si Haji geus di ditu ke. Mana arek ditangkon ka imahna wae atawa kumaha? Tangkeun hayu. Lah. Sugan pabrik di jalan atuh. Oh bener. Ayo sok RT heula. Tuh. Si
si Haji tuh. Bener. Bener. Bener kan si Haji. Ayolah susul. Susul ke mana ayo. Hah? Tunggu dong. Ayo. Haji. Ji. Di dia Ji. Bangun eta si Supri. Ji. Make jeung si RT deui. Naon ge jeung duit wae si eta mah. Naon di mingga beuring kitu si eta mah. Wah, Haji teh. Wah, teh lebaran heula. Minal aidin teh lah. Minal aidin. Tapi THR na teh atuh kan terusan ka bagian Aing THR. kebenaran. Dengan si Supri. Aing teh. Yuk. Aya. Cager Haji. Cager. Cager. Papangi urangnya. Bener cek aing. Nanaon ge make duit diduitkeun. Ji, kurang ngucupluk wae. Pan itu pejabat negara. Lamun ngucupluk sakali deui, tulis dewe goceng. Nya heuh, jeung si RT mah. Hargaan aing teh ngan naon duit jeung duit. Mata duitan RT teh. Aing mah. Aing asa kaingetan nya jeung si Supri THR. Pri. Ya, Pri ya. Hai. Lunas. Atuh teh hayang nanya heula jerona eta teh. Atuh tinggal nanyakeun kasih Haji sabaraha duit. Pan teh THR meureun teh keur uing. Pan maneh boga hutang. Tapi hayang nanya heula teh jerona naon kitu. Geus beres. Ajudan kasupkeun kana tas. Siap. Pokona lunas tah maneh boga hutang nya ayeuna tah. Abah teh coret teh. Coret ning tah. Lunas. Lunas tanda tangan tuh. Ya mau menang THR ge meureun nanya usi-usina acan. Betul. Ari share teh kunaon? Riweuh kitu eta duit THR teh si Supri. Eta kan dicokot ku si Laing. Het pan lain urusan Haji. Haji mah geus mere ka si Supri. Ayeuna mah urusanna si Supri jeung Pak RT. Da si Supri bogan hutang. Oh Ji, aduh kumaha tuh Ji? Sabaraha duit bieu? 500.000. 500.000 teh 500.000. berarti hutang kan lunas. Kamari teh ieu teh kan mayar 8.000. Anu bieu 500.000 berarti anu 8.000 na ka dieu balik. Pamulang tanyakeun ka si AFG. Oh, nur teh. Bayar lah. Kamari ini putih. Heeh. Bales deh gue. 8.000. 8.000. Jadi sabaraha? 2.000. Ya. 2.000. Ayo. 2.000. Ya. 2.000. Jadi bara? 8.000. Lunas ya? Tas heula. 2.000 teh. Kapan sih kayak kamari kitu? Berarti lunas. Tas heula. Lunaskeun heula. Lunaskeun. Waktu lah. Daripada lieur. Urusan jeung ATM lieur. Bisa kumaha ATM. Pokoknya mah dirinya contreng lunas. Geus coneng, geus ku geus tanda tangan segala, geus. Tapi teh bukan rokok teh. Iya mah. Ari sia riweuh we jeung RT teh. Cuas kitu eta ngomongkeun aing lain. Aya si Haji perpanjang KTP. Oh, siap. Ayo. Lain Ji. Maksudna we ngerek nanyakeun ayeuna ieu urang mana KTP Haji? Uji KTP. Perpanjang KTP. Nu burung boa ke yakin kudu manyang KTP. Pan beureun geus nyaho saha ieu teh RT pejabat pamarentah. Aing mah aya wae si RT mah. Coba heburu mana? Yeuh. Naon diilikan kitu? Ji, ieu mah geus teu berlaku. Kunaon? Kudu diperpanjang. Ari sia sakumaha? STNK wae. Kudu diperpanjang. Cekelan heula, perpanjang heula. Perpanjang sakumaha? Naon boys? Si RT. Sabaraha duit deh perpanjang kieu? Aing seumur ieu mah meureunan, kira kudu diperpanjang wae. 1 meter Ji, perpanjang eta biaya teh 1 meter 200.000. Palieur ai si RT. Cuma ngajual jagat wae. Heuh Panji, zaman ayeuna mah kudu ka Parung Kuda, kudu ka Cibadak, kudu ka Sukabumi, kan itu ban ongkos. Teu pira manjang nu kieu mun kuat jauh-jauh. Maksudna dijieun 2 meter sing loba. Jadi Haji tuh kudu perpanjang deui. Nu burung. Sakumaha rek mah kaca wae, 2 meter wae. Ngan aya wae aing mah. Kudu ngatuh. Pan urang teh kudu ongkosan, kudu naon segala. Nah, duitnya kieu. 3 palsu.
Ri. Bener tuh ya. Mana coba ningali? Tuh, Gini. tuh, jika masuk. Ah, kade nipu amung ah. Aya we RT kuno. Ieu teh duit anyar. Tuh. Bawa Sabaraha lagi duit? menik ieu. 75 ieu teh. Tuh, Atuh kurang keneh tuh. lobaan kieu tuh. Baraya Oh. tuh dipoto kieu lobaan. Lain anyar. masuk. Lain. Kuno Saha nu ngaluarkeun anak Ieu Bank Indonesia? batur. Oh, lain Bank Indonesia. Lain. Yang nyaho teu? Mang Dadang. Lain Mang Oding. Lain. Tuh 75. Ya. Pan kurang pan 200. Tuh hitunglah kieu teh. 75, 75. Iya 75 jadi 300. Tah leuwihna aya 100. Bere tah si Aep jeung si Supri. Oh. Keur meuli udud. Oh lah kajen. Heeh, saya bilang jatah tah, Supri. Heuh. Oh, sip lah. Mana KTP-na dia? Ya. Ah, Pan aing kudu nyekel lamun KTP. Dia keunlah KTP-na. Nah, sok aing esok aya perlu. Aing haji mah jelema penting, Pak. lah. Sok, yuk. Ya, coba tuh. Menang duitnya ya. Heeh. Sok. Oh, geus nya. Aing arek pamit we lah. Yalah. Yuk. Nya, salah. Salaman ge. Hampura we, Ji. Hampura balikan dia Oh. tuh. Wah, ngomong RT. Deh, Salah tuh wae. Assalamualaikum. Salam. Asa nu poho aing ieu. Aing mah karak ngeuh. Pan KTP teh saumur hirup. Nya, bener heueuh ceuk aing ge naon. Si RT mah aing jeung duit. Si Supri si Aip bener-bener nipu aing ieu. Belegug ieu ka haji ieu. Pan bener heueuh KTP mah saumur hirup aing karak ngeuh. Bener-bener kudu diteangkeun deui ieu. Nafsu wae aing ieu. Bener-bener kudu warah eta si RT tah.